Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah fattaqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesepuh masjid nu dipihormat, pemerintahan nu dipihormat, pemuda, pemudi nu dipihormat, bapak ibu nu dipihormat. Umumna sadayana hamba Allah. Alhamdulillah kan dina wengi ieu urang sadayana di masjid Hempat Merbayaksa. Ngariung sasarengan roja ngarep-ngarep rahmat sareng magfirah Allah oge syafaati Rasulullah. Sakumaha tadi ku pangarsana Kang Ustad Aceng Misbah didugikeun bahwa harapan urang bagja sanes tina amal tapi wungkul syafaati manten. Moal aya syafaat para hadirin lamun urangna henteu taat. Taat adalah hiji alat kanggo sumpingna syafaat. Wihana taat adalah alat kanggo sumpingna syafaat. Kitu alat eta. Taat teh hartosna taat teh tunduk, taluk, tekuk, lutut kana aturan Allah. Margi kauningan ku sadayana manusia punten ku kalimah thayyibah terang sadayana. Ku kalimah thayyibah sae manusia teu boga naon. La ilaha illallah. Terus la maujuda illallah. Di dieu ayeuna kita bagama Allah. Uleun pan bener, Pak. Bener. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Dugi ka ceuk Kang punten Mang Aceng. Di Kangjeng Rasul mah dibuktikeun. Sehingga Kangjeng Rasul mah ceuk punten kana hati sadayana. Kangjeng Rasul mah ngagaduhan sifat nu mah sampurna. Kangjeng Rasul mah tara nyarios mun sanes tugas Allah, tara ngalengkah mun sanes tugas Allah. Sehingga dina dalil disebutkeun wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tara maca. Namun margina mun Rasul maca bisi disangka wahyu teh pabelit mana wahyu mana ladang maca gitu. Murni Kangjeng Rasul wahyu ti Allah pelak kowe Kangjeng Rasul tara bucu baca. Rasul mah mun maca teh jadi salah. Naon sababna? Bisi ngotoran Quran, bisi ngotoran hadis mun maca mah. Beda jeung Kang Entus. Mun pantus teu maca mah silakan. Urang mah kudu maca. Nah maca ayat tersirat atawa maca ayat bersurat. Ayat Allah teh dua. Hiji nu tersirat, dua nu bersurat. Mana ayat-ayat Allah nu tersirat? Baca. Wa fi anfusikum apala taqilun salira eueuh. Sok baca. Mastaka aya buluan, manjangan, halis aya buluan, teu manjangan. Bulu soca aya ibiwir soca aya buluan, teu manjangan. Leres. Terus ka handap jero irung korona. Aya bulu irung manjangan. Terus ke handap kana naon ieu? Kumis, leres. Manjangan, jangot, manjangan. Terus baong. Manjangan. Ya bubu saruan namina mah sami bubu, tapi dikasihkeun ku Allah anu manjangan aya nu henteu.
Didamel ku Allah jiga kitu. Tinggal ikut bahasa punten cenah di Arab mah budak sagede kieu teh geus jago bahasa Arab. Di Arab ya sebut ieu mah urang kali can pati maju bahasa Arab ya budak sagede kieu di dieu. Di Arab mah budak sagede kieu. Jago tah sagede kieu di Inggris mah jago bahasa Inggris. Di dia mah pan yang bisa bahasa Inggris teh kudu beak sawaraha waragan. Di Inggris mah budak sagede kita teh capetan neng tah. I love you. Urang mun apa teh hiji we bahasa Inggris teh. Ya, I love you. Mangaya paparan teh kata neng mah neng I love you cek mah. Eta we hiji nu bisa teh. Gitu, love you gitu. Ari lain bahasa Inggris teh. Nah, bahasa Sunda. Dilap yuk ku yaju seperti gitu punten kan makin sadaya mangga di Afrika mah kieu jelema teh tinggal kulitna jiga kitu lere Sunda mah kieu Jawa mah kieu urang RRC mah Tiongkok kieu itu asocana nanaon saripi gitu itu ayat-ayat nu tersirat manusia wah tebih teuing atuh binu kitu mah yeun awak urang tingali ka dieu gar Gusti ece kerti brasare tapi empesan teu kalah sesegor nah dikeun nyari jempe empesan teh nah dikeun sare sesegor si horeng empesan teh lain gawe diri lain meunang urang meunang Allah naon sirina kan nu sare keur teu boga kahayang leres nu sare keur teu boga kahayang wah ceuk teh bohong buku abdi mah boga anak teh keur sare eta mah punten Haji Banan lain keur sare nambahan budak mah memeh sare atawa keur lilir dah ceuk Haji Banan mah keur nyali nur tinggal lamun dibaca kurang gerasa kangkang kumang yayat baca Mang Deni pas rantangna urat saraf di dieu urat saraf nu kana soca urat saraf nu kana pangamung leres urat saraf nu kana cepil nyap sapat teh kan urat saraf teh ya Kang ya punten urat saraf tina soca parat karena sakujur badan nyambung saya Pak nyambung gara badan ras sahanya nu Haji Banan lah namanya abdi dina ras di mun haji ngukutong mah jalu jeung bikang tuluy balegen ku haji dipacakeun gitu bikangna jajaretean wae ku haji di daonan dicekelan dina eta soca ningali doma keur gigituan nyamung teh tan punten mah aya terkadang nyamung teh inu gagawe doma anu nyekelan dulu doma gigituan mana sarap naon dia sarap soca ningali kana doma nu keur kitu ti dieu nyambung ka dieu jawab kitu do komo cek Haji Banan mah nyaji teu kudu diberean kitu sampe angcar mun teu lapar oh goda kejo terus apa kitu ki sarap nyambung sok ya subhanaka ya kali uceu we uceu contoh nu gambilan tuh ngeceu papina gaduh bolu gitu uceu ngadamal bolu ai ku budak di naon direcah ku budak di naon direcah ku budak direcah katingali ku naon ku sok eta bolu nu diapik-apik ku budak di naon direcah sarap langsung kana leta nah sia aing mah hese do teh jodoh meunang nganyuk bahanna kita aing ku sia nyambung cai do tina sarap ieu tina sarap soca kana naon kana leta jo berat Pak itu tinggal wafi itu ayat nu bersih anu tersirat naon nganyatakeun agungna Allah di mana urang terang Allah teh agung tina sabab ayana Rasulullah sallallahu alaihi dina ros kasadayana zaman mantir
kaping sabaraha bulan naon Kangjeng Rasul lahir? 12 Rabiul Awal. Kaping 12 Rabiul Awal. kaping 12 Rabiul Awal. nah namin dina ros abdi ka sadayana nah henteu tangga padahal Kangjeng Rasul teh atuh dilahirkeun ku Allah teh tanggal 30 atuh bulan kolot atau tanggal 3 atuh bulan ngora leuleuh tapi Kangjeng Rasul dilahirkeun teh tanggal sabaraha? 12. Halo tanggal sabaraha? 12. Punten. Nah, Rasul lahir ke alam dunia 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 507 teka soraan simpuring sanes arti. Nah, make angka Allah ngalahirkeun Rasul, plok we angka 12. Nah, 12 dangukeun ku sadayana. Pangna Kangjeng Rasul dilahirkeun dina kaping 12. Margi angka 12 di hadapan Allah adalah angka yang sangat mahal. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Satahun ge saur Allah dina Quran. Satahun ge 12 bulan. Jadi angka 12 teh. Punten mah angka 12 teh. Sempurna. Rukun agama 12. Rukun iman genap. Rukun Islam 5. Rukun ihsan hiji. Jumlah 12. La ilaha illallah hurufna 12. Muhammadur Rasulullah 12. Sering waktu disebutkeun eta mah. Ngan can disambungkeun sareng 12 murun kitu maksudna dieu teh. 12 murun maka kana katerangkeun ayeuna. Aku sampe nerangkeun 12 ka komo babliang mah. Geus sering ku abdi dibejakeun di sarioskeun. Sabaraha liang nabak neng 12. Kan kamari mah nu teu abdi kamari ngaos di mana? Jasari. Sabaraha cuk RW ngacu. Sabaraha liang nabak Pak RW cek abdi. 8. Cing sok bilang hiji 2 bener kitu. Ngan ieu jeung udel teu dihitung. Teu kahitung. Cek abdi ari eta ece isusu ece liangan teu. Liangan saya Pak Haji. Oh liang eta sakuat. Atuh lamun eueuh liangan mah bisa disedot. Budak umur 37 tahun. Sabar. Saya teh hamur macam budak meletan. Teu disiplin budak eta. Macam mau kayaknya mau disiplin. Budak 2 tahun bisa disapin. Budak 2 tahun bisa disapin. Ayo budak mungkin. Gitu we. Leuheung mun aya caya. Dari mau nyewat kosong. Haram itu. Biar nyebat itu asa ka pamajikan. Itu. Di kumaha-kumaha ge halal. Itu diatur Pak Agam. Para bilih-bilih. Jangan ayat anu dan naon cara anu ter. Ulah makan tebih teuing tebih. Iya. Nya nu aya dina awak urang Allahu Akbar. Gusti upami dibaca ku sadayana teh leres teh. Ieu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala ngalahirkeun Kanjeng Nabi dina 12 Rabiul Margi angka 12 adalah angka agama. Angka agama sekali itu. Sagala alam 12, samara 12, silaka 12, mun Mang Yayat jago main bal, penalti 10 pas, 11 pas, 13 pas, 15 pas, 12 pas, titik putih teh namina teh 12 pas Mang Yayat, subhanallah. Terus urang terasa gitu. Nah cenah maulid Nabi kada diagungkeun. Margi dangukeun ku sadayana. Lamun teu aya Kangjeng Nabi dangukeun urang moal terang saha sang pencipta moal. Da urang terang yen urang diciptakeun ku Allah teh peda aya Kangjeng Nabi tadi tuduhkeun moal terang.
Mual terang. Urang tiasa sholat jasa Nabi, urang tiasa sae ka ibu rama jasa Nabi, urang tiasa zakat sodako jasa Nabi, urang tiasa ngerem emosi jasa Nabi, urang tiasa ngawuruk jasa Nabi, urang sadar diwuruk jasa Nabi. Sadayana mangkerucut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadayana. Mata punten Kangjeng Nabi teh ya makhluk nu paling mulia. Nu sapertosan jeung Nabi. Naon sababna? Sabab sadayana kasayan, nabogeun. Sadayana kasayan nu didama, nu dipidama ku umat Nabi, sadayana mengkerucut Nabi ka bagean saham. Mun euceuk salat, nabogeun. Mun euceuk salat, akang salat, abdi salat. Diganyar ku Allah, Nabi gaduh bagian tina salat urang. Nah, dan pencetus sholat nasaha mansana sunnatan hasanatan palahu ajruhu wa ajruman amila ba'da. Sahaja nu boga mimiti gawe hade, maka eta jalma bakal boga ganjaran kahadeanana jeung bakal boga ganjaran kahadean jalma nu migawe sabada eta jalma. Ya teh lamun Kangjeng Rasul ayeuna kapungkur ngajarkeun salat. Ayeuna upamina penduduk dunia teh nu salat teh 1 miliar. Salat lohor 1 miliar urang, nu asar 1 miliar urang, magrib 1 miliar urang upamina. Tina penduduk dunia 7 miliar sekian. Katakanna muslimin nu salatna 1 miliar. Tah Kangjeng Rasul teh mangaceng tiap waktu teh kabagian 1 miliar ganjaran. Lamun berjamaah hari 27 derajat. Mata ya Allah, lamun euceuk sareng akang komo kang terus ngukur kemuliaan Rasul, wallah. Lamun ngukur kemuliaan Rasul, wah. Moal kaeta kebaikan, sanes penentus. Punten garo. Aya di urang mah aya pencetus. Aya penentus. Bener kan dosana. Wah, mau nyebut peletus yang dorasa. Gitu. Mata kurang dirinya. Saudara akang. Angku mah atuh Kangjeng Rasul mah mulia kacida sapertos kitu. Ai tadi kumaha ngaceng mudah disebatkeun kadang ti katebihan sampai ke mudah-mudahan urang tiasa sareng-sareng mantenna dicana ka sawarga. Ieu tiasa engke teh di sawarga teh usaha teu aya ekor usaha nyiar duit teu aya di sawarga, ibadah teu aya di sawarga teh. Naon pagawean ke di sawarga? Ziarah nganyang. Anyang-anyangan ahli sawarga, nganyang ka ahli sawarga deui. Kangjeng Rasul aya di sawarga nu pangluhurna tingkat pangatasna Darussalam. Kumaha? Urang kumaha aya milik ka sawarga, di urang mah di sawargana teh di kelas gurubug gitu kan. Sawargana teh. Kumaha? Tiasa jarah ka saha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes mungkul ziarah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ahli sawarga sanes mungkul tiasa ningali Kangjeng Rasul. Ahli sawarga aya leuwihna. Naon? Tiasa ningali ka zat Allah. Saya kenikmatan ku eta. Tiasa jadi sawarga. Di dunia moal tiasa. Boro-boro tangtungan urang Nabi Musa alaihissalam, wah, Nabi Ibrahim hoyong ningali ka Allah. Nabi Musa komo maksa ka Allah. Kumaha? Saudara Allah dia ka Nabi Musa ka Allah Gusti abdi hoyong ningali. Dina waktos Allah ngadawuh ka Nabi Musa wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa kasang serem terus ngadangu kalamullah. Nabi Musa teu kieu hoyong ningali ka zat Allah. Kumaha saur Allah? Walakin indur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa, tong hoyong nempo ka kami, tempo we gunung. Tulisine, mun eta gunung aya dina tempat teh, anjeun bakal nempo ka kami. Tapi lamun ditempo ku anjeun eta gunung, eueuh dina tempatna, anjeun moal bisa nempo ka kami. Neng ibarat ditinggali teh kitu, gunung teh leungit. Tadi nama gunung wayang kalau meni urang mah namru di dinya direret eueuh. Ningali ka Allah dicantelkeun kana ningalina gunung.
ningali gunung mumkinul wujud. Ahli sunnah wal jamaah punten ieu ahli sunnah wal jamaah ngayakinkeun bahwa dengkeun ahli sawarga di sawarga mungkin ningali dat Allah. Sabab Allah kapungkur ka Nabi Musa naon nyantelkeun tuh Musa tempo gunung. Mun eta gunung ku anjeun katempo, anjeun bakal nempo ka saha? Ka kami. Ari barang ditingali gunungna teu aya atuh ningali ka alona ge henteu da gunungna ge eueuh. Tapi aya aliran nu sanes ahli sunnah wal jamaah. Sanajan di sawarga anger moal ningali Allah. Dalilna la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful. Tah dalilna teh dalil eta digebutkeun ku eta ulama dunia akhirat. Eta mah henteu kalebet ahli sunnah wal jamaah. Tah urang bangga ceuk kang janten ahli sunnah wal jamaah. Naon kanikmatanana aya langkung ceuk. Ya ceuk jadi NU mah jadi ahli sunnah wal jamaah untung ceuk. Sok ceuk aya muludan, aya rajaban. Pan aya ari muludan aya dahareun ceuk. Sok tinggal itu. Nuhun kasadayana nu parantos ngaluarkeun materina, terutami mah sumpingna. Gitu. Terutami mah sumping. Sok tinggal itu muludan, aya rezeki, rajaban, aya rezeki, tahlilan, aya rezeki. Sok wae di eta mah yang mulineuk. Talar julumiah mah hese terjadi duit teh. Talar julumiah mah hese jadi naon teh? Naon dina wadah teh? Cangketan. Cangket dong naon di dieu? Nan pipiti teh naon? Hidangan teh. Mun ya. Tuh itu hese hidangan. Dan talar julumiah mah hese jadi hidangan teh. Tapi abdi Abtadi ulimlah bismillatil aliyah mustadirong baidul barokati alama analo. Terus ya marhaba selesai. Yo hidangan yang akhirat ganjaran di dunia disanggut. Aya. Teu mah moal da mungkin moal ngiepkeun ganjaran akhirat moal. Asa euceuna we hayang akhirat. Naon margina ceu ye teu pikeun. Mun euceu marhaba, mun euceu sholawatan hayang sapangat akhirat. Dunia mah kang bakal kasorang. Ngan lamun akang euceu sholawatan hayang dunia wayahna di akhirat lapur. Mun contoh mah ti dieu, mun euceu bade ka Bandung, sanajan teu hayang papanggih jeung Ciparai, wayahna Ciparai mah bakal kasorang. Naon sababna? Cita-citana ka Bandung. Ngan sabalikna, mun cita-citana teh ka Ciparai, wayahna Bandung moal kasorang. Leres. May yurid harsa dunia nukti minha. Yang mun hayang dunia dibere ku Allah dunia. Saudara cerita. Nah, abdi cenah unggal pe abdi mah akhirat mah da can puguh pasti bade kasorang mah nganda can puguh. Ai di dunia mah abdi teh hayang dunia. Abdi unggal poe minta dunia geuning abdi teh geuningan sakikieuna ieu. Teu dibere naon? Teu dibere dunia, teu dibere duit geuning abdi teh. Nya ladang mentana sakitu jatah. Sakitu. Wadahna sakitu. Naon margina? Margi manusia gaduh. Sok tingali bener naros. Tuh ieu tingali. Naon ieu? Cangkeun. Eusina sakieu cenah. Dina eta. Dina termosna sakieu cai? Hah? Dina termos sakieu cai? Nah, anu sakieu dia sikeun. Wadah. Nah termos teh teh segala kene naon teh teh cai teh kumargi wadahna sami kieu nya wayahna nu katarima Allah teh beunghar cido ngan wadah urang nu dipasihkeun ku Allah ka urang wadahna kulak cangeum sagede kieu nya sakieu tinggal iku aja ka dia loh ieu teh dibanding tina termos ieu teh seueurna termos ieu naonana ieu nu di wadahanana ieu teh cing menaros ieu pisin langkung ageung langkung alit. Langkung alit tingali ka dieu ku ece ami katingali tuh. Cak punten ieu sanes babecekan. Tuh. Maya. Tuh. Tos ngan sakieu.
Di pinuhan mah da amuradul. Jadi dia naon keneh ieu. Seueur keneh nah ieu teh sadayana. Sehingga dina ros abdi, lamun ieu dicicikeun kabeh kana wadah nu sagede kieu abdi cager teu cager. Teu cager. Ngartos henteu. Tak kitu ceuk punten mata. Dina hirup di alam dunia ieu Kang punten. Urang mah nu penting mah kasab sareng ieu. Iya. Da sarasna mah kitu keneh ceuk. Nu beunghar daharna sakitu, nu miskin sakitu, sarena nu beunghar sakitu. Nu miskin sakitu. Sok cuma nikah bita can abdi maang menikah bita eta. Bumi nu beunghar mani lalogat, menikah bita. Kamar nage gaduh dalapan, abdi mah kamar hiji ge. Pasadak-sadak. Teh ceuk kitu sok. Cek nu beunghar mah lain eta teh. Nah, ieu kamar loga-loga loba-loba. Nu kaeusian mun boga kamar dalapan nu kaeusian sabaraha? Anggar sakamar nu kanaon mah. Nu kaeusian, 7 kamar deui, plong. Dibukaan teh. Kosong, ieu kosong, ieu kosong, ieu kosong. Korotak beuri juri. Lain nambahan sugeng mah terkadang punten keur orangan makan di. Kulobana kamar teh nu korotak-korotak teh. Kitu. Punten kan mah di sadaya. Nu penting mah urang sadaya mah syukur ka Allah. Ceuk ulah sanggeum na bagian beunghar rios mangga tapi. Gitu. Miskin teh sakieu. Nu penting berjalan duanan. Manusia mau kurang keluar tina kula sanggeum tadi teh lama wujuda di dieu ayeuna abdi tapak damel dikieukeun ku Allah. Dikieukeun ku Allah. Itu dikieukeun ku Allah. Lamun manusia ada sok emot kana eta magyayat kana nuju almarhum jumeneng Asep Sunandar eta ningali Semar Paris Semar teh disebutna teh maha guru nya. Nuju main dina naon mah. Dina wayang nuju dilalakonkeun ku Asep Sunandar. Eueuh nu ngelehkeun Semar teh. Naon sababna? Semar gaduh jimat. Jimat layang kali musada. Kalimah 2 kalimah syahadat, 2 kali musyahadat. Semar eueuh nu ngelehkeun ka Semar. Tiasa mencala putra, mencala putri eta Semar. Dina naon? Sabaraha hiji anak Semar? 3. Aceng geus sudah lanung tunuk. Sabaraha Mang Aceng anak Semar? 1. Astra Jingga, 2. Dewala, 3. Gareng. Bener salah itu. Si cepot teh kasebut. Astra ai cepot teh pandani teh kasebut cek Mang Aceng Astra Jingga apa? Oh jadi ari Astra Jingga teh cepot teh gitu. Alah suganda Mang Aceng misbah, abi mah nyaho teh cepot we. Suganda cepot teh lain Astra Jingga. Gitu. Hari terang abdi mah anak Semar teh 3 teh cepot, dewala, gareng. Ai gareng naon ngaran? Oke aya termasuk. Punten ieu, nah cenah make ngabahas wayang, mana tingali. Eta Kangjeng Rama Semar. Wah, nuju kieu masih cepot ka Semar rugi ka Allah Akbar. Sundangan di selesai deh permainan ampihkeun we kunaon kudalang kana naon kana kota lare kusabab Semar panggeulana rengseng ngalalakon beresan sok berituna di mana dina kotak teh pangnaonana panghandapna kaluhurna si cepot si Garing si Dewala kaluhurna teh sing dina ros eta babadug Semar. Babadug Semar. Henteu. Nah, Ustaz Jajang nah. Da dipernahkeun ku dalang kitu. Sapertos kitu. Sapertos kitu. Jadi nu datang dipernahkeun.
Ieu kieu. Matak nu peryogi mah ece gaduh putra, akang gaduh putra, naha putra tegas, naha putra kuku, tah putra naon wae? Putra didik. Nu peryogi mah ece punten budak dilebetkeun ka pendidikan. Anak pon engke nasib budak kaharepna teu bisa diatur ku hansip. Teu bisa diatur ku indung, teu bisa diatur ku bapa. Manusia gaduh bagian masing kita ngalir aja gitu teh. Ngalir. Sakumaha geuningan sok diaoskeun ku qori wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuki. Itu saterus kitu. Terus. Ta polah nu ieu, nu yakin ieu teh polah teh ti Allah dikieukeun ku Allah aya kewajiban urang. Lama budak ilallah kada diniatan ibadah kada diniatan ibadah urang ayeuna ngariung di masjid di dieu masjid naon teh Al Hidayah di dieu urang nuju ngaos muludan di masjid Al Hidayah naon riung dikieukeun urang ku Allah naon bagian urang ieu calik niatan ibadah mana ngagungkeun kana maulid teh Rasulullah sallallahu alaihi man aqdama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal kiamat. Saja manu ngagungkeun kana maulid kami, bakal nyafaatan ka eta jalma poe kiamat. Naon hartosna? Ada timal balik. Kadang ada naon cenah? Jalma ngagungkeun nabi diagungkeun urang ku nabi. Urang ngagungkeun nabi nulungan urang. Urang ngamuliakeun nabi ngamuliakeun urang. Manusia ngahinakeun nabi wayahna. Nabi oge bakal ngahinakeun eta jalma. Abu Jahal teu kurang beunghar, Abu Jahal teu kurang kaset, Abu Lahab teu kurang beunghar, Abu Lahab teu kurang kaset. Wah. Tapi nah geuning ku Allah dihinakeun. Walar. Bongan ngahinakeun Kangjeng Nabi. Pena kitu mangga urang sakedap sok sanaos tadi parantos marhaba keukeuh urang ngaos shalawat di luang sulan mudah-mudahan urang sadayana cek ku Allah digolongkeun sareng umat Kangjeng Rasul nu bakal kangge sapaati anjeun amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Alaika
salajengna Bu tos diniatan ibadah aya dua deui wahdatul matlub jeung wahdatul maksud. Hiji naon disebut wahdatul matlub dipidamel padamelan pedah parentah dan saat kikieuan pedah ku Allah dipiwaran ceuk dalam teu dititah ku Allah mengenah sare ceuk oh sok mun sare mah ieu teh cidong geus nepi ka mana sakadieu tah nah kieu dipiwaran ku Allah. Nah, naon ang ieu teh pikiran teh syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ceuing jongjon ceuing. Mun urang ibadah, mun urang ieu ya mangga sadayana. Urang ngabiasakeun salat, ngabiasakeun maca sholawat, urang ngabiasakeun ibu kupingkeun. Aya anu urang moal tiasa diukur ceuing. Dangukeun ku sadayana. Naon ang kauntungan eceu akan urang ibadah, dangukeun ku sadayana. Naon kauntungan urang ibadah? Naon kauntungan urang? Wacan da batukeun nu teu ibadah ge loba nu bagja, aya nu bagja. Aya nu teu ibadah bagja ngan langka. Pedah naon? Pedah aya kahadean anu eta kahadean teu pira tapi ditampi ku Allah. Seperti awewe anu boga kalakuan teu bener kitu. Wah, hancur. Tapi eta awewe mere nginum ka naon? Ka anjing gitu, mere inum ka anjing. Anjing nu haus dibere nginum ku eta awewe dosana ku Allah dihampura bari eta jalema can pernah amal ibadah ku Allah ditampi ta amal ibadahna ge pida ge mere nginum ka saha ka anjing langka nganu kitu nu meneran kitu teh langka anggar seseur nama naon nu pepelakan kawas eceu lah ceu kawas eceu menang kentang upamina 2 kanit ai teu meulak malangka saokrena ros abdi ka eceu tos ngajaran ka eceu ce naon atuh nya teh neng naon teh neng cici teh cici kenal abdi ka teh cici tapi anu ngirim kentang ka neng sakarung cantik mun meulak mah bakal panen cantik leres seseueurna mah nu teu meulak mah teu panen kajaba orang-orang tertentu nu teu meulak panen di mana nu ngirim sakarung tak kawas gitu neng contohna namun sababna sabab melak di dia gitu hari punten cai ngadamel kasayan teu gerak kieu punten caido mun caido pemina caido midamel caido midamel kasayan ka Mang Aceh upamina caido upamina punten nya caido ngirim ka Mang Aceh upamina sirung upamina Adi Mang Aceh nuju seueur tomat upami kirim sirung sok caido goblok Ustaz Aceh mah ngirim sirung di si goblok loba tomat tapi ka aing teu mere Islam mah teu kitu Islam mah teu kitu aya tiasa caido ngirim ka Mang Aceh ku Mang Aceh di bahanan tomat aya deui caido ngirim kerupuk atau naon tadi teh sirung ka Mang Aceh gitu ai ka caido nu ngirim lain Mang Aceh saha ti haji mana ti haji Nyai caido ngalangkung ka warung haji Nyai ada haji Nyai tas dikirim gorengan tempe ku ucung di Bandung kumaha haji cek haji Nyai nya do bisi rek ngaleueut ieu goreng tempe sakantong tuh kan caido mah masihan ka saya mah ka Mang Aceh tapi datang ka hadea di haji Nyai tiasa kitu matak nu penting mah ngadamel kasayan ka saha we contoh urang melak kentang dina taneuh panen dina taneuh eceu melak cabe dina taneuh panen dina taneuh teu dia rada luhureun taneuh saeutik eceu melak alpukeun dipelakeun dina taneuh panen ka mana dina taneuh beuki jauh eta mah di luhur pisan ari lila namanya seperti itu takwa nomor katiluna ya wahdatul matlub gitu dipidama pada melak pedah parentah Allah mun teu dititah mah dahar horea gitu ngan miwat
pamiwaran teh punten saya. Panitah teh 2. Dia lagi keterang panitah teh 2 dangukeun. Aya panitah nu kudu digarap, aya panitah nu kedah ditinggalkeun. Panitah teh 2. Panitah teh 2. Aya panitah nu kudu digarap, aya panitah nu kudu ditinggalkeun. Tugas sami, tugas nama. Contoh, salat berarti kudu digarap. Eta mah contoh. Kudu eta mah. Mabok. Kudu ditinggalkeun gitu. Ngabunuh kudu ditinggalkeun. Zina kudu ditinggalkeun gitu. Cegan terus teh anda hayangnya nomor mah sama hayang. Cegan terus teh asa hayang mabok. Cager terus. Cegan terus asa hayang zina. Cager. Ngan untung teh Allah ngerasakeun nya ini semet hayang teu dosa. Allahu Akbar. Beda jeung niat hade. Mun hayang hade can migawe ge tos dinaonkeun. Tos dituliskeun. Ngan lamun niat goreng mah punten teh can naon mah can goreng. Can prak mah can dituliskeun. Nembe lamun tos prak namanya digutrut. Kang Nana mun niat sae ta contoh teh dia. Cek Kang Nana. Nah. Teh malam naon? Malam Salasa cek Kang Nana balik ti dia teh abdi mah insyaallah rek. Sejak karena Allah rek sapat temu. Paniat naon tah? Niat saya. Ai datang ka ditu si Ece. Ani. Geus keur naon? Geus keur cek Kang Nana teu wasa kudu dinaonkeun. Kudu dihudangkeun. Dadah. Aduh sare. Cios henteu. Teu meunang anggar ganjaran. Bocor naroskon cuk sakitu. Wah, mun rambut teh kitu pisan. Nari kikituan meunang ganjaran. Gusti ngaku. Ari agama. Jangan. Jangtus. Itu menang ganjaran. Wadah. Ang sakit teuing sakit kumaha. Lan wadah we teh ganjaran. Subhanallah. Tak untung dari Islam teh gitu. Kantos zaman sahabat naroskeun moalnya Kangjeng Rasul hubungan badan sareng bojo agung ganjaranana Kangjeng Rasul bendu. Kangjeng Rasul bendu. Nah maka nyebutkeun nah. Sok lamun eta sek anjeun teu disalurkeun ka pamajikan anjeun tapi nyalur kanu naon? Kanu sejen pan gede naonana? Dosana. Berarti lamun disalurkeun ka pamajikan anjeun gede ganjaran. Ade pangtus punten ulah. Ai di pamajikan teh dipake di peleter ai parab teu jelas. Wayahna gitu. Lamun ya lamun pamajikan gitu ya. Mun pamajikan kudu seueur ngaluarkeun energi wayahna pamajikan. Pameuli-meulikeun suku hayam. Kawan naonana. Uluna lamun ulah ieu mah aya we jeung naon jeung sirung tas kau mah jeung bulu di servis kudu hade ipara bui bulu tas terakhir nomor kaopat lama sudah aya tujuan udah naon tujuanana hoyong kenging karyawan Gusti. Naon sababna ceu dangukeun ku ceu. Aya meunang ridho mah hirup di mana ge moal teu ngeunah, pasti ngeunah. Mun jalma dibui teu ngeunah sok teh eueuh dina ridho pamarentah. Jalma cicing dibui eueuh dina ridho pamarentah nya tetarjelan hayang naon. Hayang dijieul kasih, hayang kaluar. Tapi tinggal di PNE jalma SPDI, Sarjana Pendidikan Indonesia. S1 mun ayeuna mah. Eta ngalamar ceu. Ngasupkeun proposal, hayang digawe di mana? Di Pangbuian. Batur mah di Tamudan di Pangbuian. Ya mah sarjana ngajukeun proposal. Punten abdi cenah sabari jantan PMSD. Di Pangbuian. Denah ros. Nah, eta si eta mah
makanya nyocok segala rupa mun kurang iman hayang di cicing di bui batur mah justru hayang keluar ari ieu hayang asup cing beda naon aya ridho pamarentah PNS mah PNS cicing di bui teh aya ridho pamarentah kusama aya ridho pamarentah nya jawabnya sami ridho Allah kayak gitu mun urang aya dina ridho Allah di mana kata non problem rawas itu bakal aya untung salamin mata terakhir lamak sudah di mana urang gaduh nu kitu eta teh pitu tur piwejang ti Kangjeng Rasul nu didugikeun ku para wali Kangjeng Rasul teh Rasul sahabat tabiin atba'ut tabiin ulama salaf ulama khalaf tadi kalangan para nu ieu teh aya nu Allah diangkat sebagai aulia wali seueur namina seueur wali namina keun teu kada diterangkeun ayeuna teu kada diterangkeun ayeuna nu peryogi kanggo urang sadayana ulah teuing ngukur batur ulah teuing ngawonkeun nu sanes ulah teuing ngeunteung naon namina teh ulah teuing make baju batur lah urang mah urang we euceul amal euceul abdi amal abdi Mang Yaya sadaya soalna peluang nu aya di urang di dieu nu hirupnan sakali gitu nu hirupkan sekali jadi urang tuh tarang maot tuh ka ira ulah kieu ceuk abdi mah beureun jag-jag kieu maot teh rada jauh lain masalah jauh jeung deukeut ari maot kawas motor sanajan motor weuteuh aya bensin bae modal sanajan motor weuteuh bensin bae cek Mang Aceng mah modal sanajan sebe naon teh sanajan sebe bagong soalna sanajan motor teu sabaraha gitu tong sebut butut pamali koyok di lebok sanajan motor teu pati sae mun bensinna aya keneh nya bakal maju atuh kapungkur abah mah nyarios kieu irah urang maot di mana-mana urang beak rezeki ti Allah di mana-mana beak rezeki urang pasti bakal maot di dinya sanajan gering geus kumaha ripuhna lamun rezekina naon keneh aya keneh maka jalma eta moal waka maot kitu kamari we wargi urang lamun pilah urang abi mampu anu kang jajan ini ti bumi bari naon bade kasa bangkat ka mana ka Ciberem nyabut bibit ari euih cek mulih ka bumi tos janten naon tos janten mah dibukakeun teh napa dina seping be eta berai teh ku abdi dibukakeun lolo paeh direbig waas mahot adi rebig nganggo rebig ka dieu hina henteu mata kabeh sok nginstruksikeun ka aja sareng ka akang wayahna mun rek turun ti imah rek usaha niatna sing bener abdi geuningan saresakan 2 kali nawaitu kasbal halal fardo lillahi fardu hukumna nawaitu kasbal halal fardo lillahi celik turun naon ngantisipasi bisi kitu soalna lamun turun ti bumi niatna teu bener teu jelas wah contoh jalmi upamina pamagot direwelan wae ku pamajikanna teh aku salakina teh ini ti mana teh bari naon nah ari sia kain teh nista-nista teh kain teh tempat ngarareuna ieu teh ari sia kudu maksa kain kudu usaha aduh aing teh kabeneran ini ti imah mah bari kuku-kuku di tengah perjalanan pae nya pae rangka pae kuku lutus tak itu nu janten kanggo urang sadayana sapertos kitu eta sadayana dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas urang kana manaqib Kangjeng Rasul sakedik namanya mah bahasan umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun ku Allah melalui Siti saha Aminah sareng ramana Sayyid Abdullah dilahirkeun di Mekah malam Senin tahun Gajah. Manaqib Rasul sapertos kitu. Ku
Hadratus Syekh di daerah Singaparna di abadikeun jenenganna saha Kang Hilman? Mamaon. Mun di urang mah kapungkur aya paun. Ieu mah mamaon. Mamaon. Makamna di ditu tiasa jarahnya Bumi Tasik ti Polres Tasik belok gitu. Eta nu gaduh lalakon aya namina hiji debaon namina. Anjeunna ngadama manakib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna sok diapalkeun ku urang Gusti urang sarerea kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul awal bulana tanggal ka-12 April bulan Masehina tanggal ka-20 hari bilangan taunna 500 cariosna 70 panambina sareng sahiji punjulna. Tos kitu pilih wong kitu. Tah, eta disebut teh manakib kelebihan. Nahaan supaya teh bakal dikitu-kitu. Margi dangukeun ku teh sareng akang. Lamun teu disipatan taunna, tanggalna, tempat lahirna dangukeun. Nabi Muhammad teh ngaran jenengan Muhammad teh seueur. Punten ieu. Nabi Muhammad teh seueur. Di Ciberem aya Nabi Muhammad, di Cialimun aya Nabi Muhammad. Itu lamun teu disipatan, nu mana ieu Muhammad nu mana? Nu khotamul anbiya wal mursalin gitu. Di Cialimun aya Muhammad gitu. Ngan ngaran bapana Banan. Muhammad eta teh lain naon? Lain nabi. Memang ngaranna mah Muhammad, banyak Muhammad anak Banan. Dan nu jadi nabi jeung rasul mah Muhammad putra Abdullah itu tah. Aya di Cialimun pamina Muhammad teh. Namina Muhammad, bapana Abdullah. Bapana teh Abdullah. Itu ngan indungna Dasima. Cek ya itu kain juga belum tadi katanya. Lain ya tadi. Gitu. Henteu kieu. Gusti urang sarerea kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Dasimah. Jadi ibuna teh Siti Aminah. Jadi lamun aya Muhammad sanajan ramana Abdullah mun indungna Dasimah lain nabi ya. Terus gondoi aya nama. Namina Abdullah. Ramana namina Muhammad, ramana Abdullah, ibuna ge Aminah. Dilahirkeun di Ciakar. Geus lain deui wae, manya urang Ciakar. Terus gondoi ieu bener. Ramana namina Muhammad, ramana Abdullah, ibuna Aminah. Punten dibabarkeunana di Mekah. Tapi wedana rebo. Sanes deui. Da Muhammad akhir zamanna wedana Senin. Kitu. Terus deui nama sakali deui deui kagak ieu. Namina Muhammad terus. Ramana Abdullah terus. Aminah. Ibuna Aminah dibabarkeun di Mekah. Wedana ngan taunna
lain tahun gajah. Itu. Tapi tahun zebra. Tapi tahunnya tahun ayeuna. Itu. Kita sapertos gitu. Eta teh kain. Sapados Kangjeng Rasul yen ngan hiji. Sapertos di zaman punten. Sapertos di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam aya hiji jalma beunghar dibunuh. Mana eta jalma teh gaduh budak, beunghar kacida. Aya sifat anakna. Teu aya deui ahli waris kanya pamanehanana gitu. Sifat anakna, anak tegesna teu aya. Ngana cados dijebret dibunuh. Asatosna dinaon? Dibunuh kan bingung. Sararea bingung ieu saha pembunuh ieu jalma nu naon teh ieu nu beunghar teh. Akhirnya sumpi ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Bingung teh aya fakta, aya CCTV. Baheula mah can usum CCTV. Lare tos kitu kumaha sumping ka Nabi Musa. Kumaha saur Nabi Musa, saur Allah kana sumping kaum-kaum Bani Israel ka Nabi Musa. Kumaha ieu saha nu ngabunuh nu beunghar teh? Nabi Musa ngadawuh saur Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Gitu. Allah miwarang ka anjeun lamun hayang eta nyaho saha nu ngabunuhna eta teh sok pencit we naon sapi. Ngan kusaba Bani Israel rewel eta. Padahal mun teu rewel mah ku Nabi Musa piwarang mencit sapi geresnya le pencit sapi babu ku buntutna udah ngomong we. Ngan kusaba rewel ceuk Bani Israel ke heula sapi teh loba. Kita sapi nu kumaha ya teh. Gitu. Kita sapi nu kumaha? Pedek. Tengah tubuh, tapi kudu geus sapi kolot. Walar ku Al-Qur'an. Sapi anu sineger tengah. Kumaha rupana? Sapi teh pandai sapi kieu. Rupana kudu kieu. Naon kalebihanana? Ulah pernah dipake gawe. Ataupun tadi zaman Bani Israel teu aya di hiji sapi nu kitu sipatanana kajaba. Hiji sapi kagungan budak yatim nu soleh ka ibu ramana. Akhirna sapi nu eta nu dipeunci. Akhirna kekayaan nu sakitu seueurna ti nu beunghar eta teu dipasihkeun ka nu ngabunuh tapi dipasihkeun ka budak yatim. Naon? Dipeser naonana? Sapi na mahal kacida. Tah kan Rasul teh punten disipatan gitu teh. Sehingga cacak-cacak disipatan seueur jalma nu ngaku naon? Ngaku nabi. Palsu eta teh nyacek kan sadayana. Gitu. Naon margi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi paling akhir. Janten ti Nabi Muhammad ka dieu bilih aya nu ngaku nabi lain nabi. Saha wae ngaranna lain nabi. Contoh sapertos Mirza Ghulam Ahmad di India lain nabi lain. Si Mirza eta mah namina. Gitu. Beda aya Ahmadan lain nabi, sanes. Punten. Sanes nabi. Gitu nabi mah Kangjeng Nabi tos ngadawuh, laukana nabiyyun mim ba'di lakana Umar. Lamun sabada kami aya deui nabi tanu bakal jadi nabi teh Sayyidina Umar gitu. Sebenarnya Sayyidina Umar ge tos pupus. Moal aya nabi dan nabi mah khatamul anbiya wal mursalin. Karena kitu panginten nabi mah parantos pupus, aya generasi-generasi nabi anu dugi ka urang sadayana nyaeta para ulama. Takantun kanggo urang sadayana mah amih teu lieur hirup tuturkeun we ulama nu bener. Bisi abdi disebut ustad keur salah ku ece tong ditututkeun. Mun keur salah da abdi lain malaikat. Bisi ceuk-ceuk itu barang akan bari nangtung. Belum eta teu balik. Itu abdi keur barang dahar bari nangtung, abdi barang dahar bari leumpang. Ku ece tong diturutan teh. Ustad Wawan keur kaliru eta teh. Kitu nya ulah kieu tudang barang akan bari leumpang tong diturutan kitu. Eta keur naon namina teh keur error. Lamun cek budak ayeuna mah keur oleng. Keur oleng teh. Keur oleng teh lamun kitu lamun kitu teh. Janten benten sareng Rasulullah sallallahu alaihi Rasul mah dimaksum teh Rasul mah moal kageunaan ku oleng Kangjeng Rasul. Moal dimaksum ku Rasul. Tah bilih para asatid nu ka dieu pamina teu kaharti ku ece tong diturutan teu kaharti na maksud. Rek abdi, rek Mang Aceh,
rek Mang Uyu, rek Mangnya, rek sawe kabeh je di guru pamana mah adin di nu teu kaharti nama entong. Kitu nya nu teu kaharti nu teu bener nama. Entong, tong digugu. Gugu mah naonana we. Nu benerna we. Ngan ulah di naon namina teh ulah di hurun suluhkeun. Dari kasalahanana hiji bari teu pira. Lain di hukumanana mah nya kabeh mingeus. Untuk ngaku ke Aceh Misbah. Oh wae. Sampai ke batuk, udah ke batuk mah. Kan pira di jeuna mah. Di jeun alasan gitu. Rasa kurang segitu mohon gitu kan sadayana. Mudah-mudahan sok sanaos materi melidugikeun teu sabaraha da hidayah mah sanes kagungan abdi-abdi sadaya leres. Tapi kagungan Allah Subhanahu mudah-mudahan hidayah sareng taufik Allah dipasihkeun ka urang. Naon kata terakhir ti abdi, untungna urang jadi ibadah. Nu tadi teh acan kawalan. Untungna urang ibadah dipasihan hidayah sareng taufik Allah. Naon kauntunganna dangukeun ku sadayana. Tingali dina Al-Quran sabbatakallahu bil qaulis sabit. Ayat terasna yusabbitullahul ladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ta eta kauntungan ka urang. Jadi untungna urang sebagai umat Islam teh iman urang bakal ditetepkeun ku Allah di dunia jeung di akhirat. Eta untung. Eta jadi kita urang aya mah teh teu eling cenah. Kata orang tak tinggal untuk elit. Tapi padahal ising yakin, ku Allah bakal ditetapkan iman. Bakal ditetapkan iman. Insyaallah husnul. Itu. Insyaallah husnul itu. Saros dekat tingali. Benten sama orang-orang tertentu gitu. Nya orang-orang tertentu maka tingali. Naonana teh golondongan anak kalimat thayyibah teh katingali. Jangan sampai nu teh katingali. Sing husnul don kalau. Jalma ieu iman pasti imana ditetapkan ku Allah di dunia, jangan ditetapkan ku Allah di akhirat. Itu saur Quran. Tak itu para wargi sadaya. Nah, cenah nguruskeun akhirat magi walal akhiratu khairul laka minal ula neng terus mati kana aranom cantik kasep ieu kana aranom. Akhirat teh langkung sae cenah langkung abadi daripada dunia. Dunia mah mung ala kadarna kitu. Dunia mung ala kadarna. Tapi akhirat langkung sae sareng langkung abadi. Mudah-mudahan urang bisa selamatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuhun sakitu tiasa kadugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.